Assalamualaikum dulur salembur baraya salam dunya patepang be sareng tata dana miharja anu baris nyanggakeun carios anjar tepung jeung indung bagian kahiji. Mangga dulu jeung ngadangukeun. Tanjakanana rada netek tur kawilang kacida panjangna. Ken cakatuhueunana leuweung manirekep asa geus reup-reupan kawantu harieum ku tetangkalan. Padahal kakarawan Ciasar leuwih saeutik. Sora cih-cir dina rungkun jeung turaes nu jelenger lain nambahan haneuteun najan enya matak gandeng nu puguh kalah nambah geuman. Rentang-rentang ti kajauhan ka tembong nu tarumpa kuda beki lila beki deket sarta beki atra kedeprukna sora sapatu kuda jeung tingkelencreng na gengge dina beuheung kuda. Saha nu wani-wani ngulamprang turug-turug dina wanci sarupa kitu nya. Nilik kana kaayanana anu sakit geumanana jeung jauh ka ditu ka dieu pantes lamun lebah dinya jadi sayang begal. Panyangka ieu saeutik ge teu mencog. Da jeung enya na di dinya teh geus biasa sok aya begal nu megat sangka ninggalkeun babawaanana. Malah nepi ka tanjakan eta katelahna tanjakan begal. Ari anu jadi jadugna katelahna bueuk emas. Nya ku sabab eta arang langkeun wani-wani ngulampreng ka dinya. Rajin ge aya nu wani tara sorangan tapi ngabubuhan aya kana 40na. Nu panghareupna tumpak kuda hideung nyekel umbul-umbul hejo anu digambaran pedang. Handapeunana ditulisan ku aksara Arab Malayu anu unina Hapati. Nusa urang nyekal tali kuda umbal, ari nu duaan deui aya di tukangeun kuda umbal tea. Opatanana ge baresekal jarangkung gede nolegreng gobang dina cangkengna. Laleumpangna teh antare pisan, henteu gurung gusuh, taya semusieun atawa rempan. Nilik kana babawaanana saliwatan ge geus pisan naksir yen eta teh aleutan sodagar. Masa anggi, gancangan saeutik. Cilaka bisa poikeun di sisi leuweung ya, cek nu di tukang. Leres kareng, mangkaning aya kana 20 palna deui ka dayeuh teh. Walau nu nyekel umbul-umbul nu disebut masanggi teh. Nu matak buru gancangan, cek nu disebut kareng bari ngajelebetkeun pecutna. Tar. Kuda nu ditarumpakan rada ngagancangan leumpangna, ngan kuda umbal anu masih naroyon keneh teh pedah tanjakanana rada netek jeung rada beurateun ku momot deui. Cing kenyed kadinya minjo, cek nu disebut karaeng kan nyekal tali kuda umbal. Hes, gancang sia, ngarah tereh nepi ka dayeuh, ngarah tereh reureuh, cek minjo. Siga nu ngarti kuda umbal teh ngagancangan meusan, tapi ceulina rancung bangun aya kasieun. Genggena beuki harus sarta kedeprukna beuki kerep. Karek ge sawatara lengkah teu kanyahoan ujug-ujug junggleng tina rungkun di sisi jalan aya nu ngarajleng. Tek kana les sawareh ngamang-ngamang bedog anu tingkurilap meunang ngalugas papakeanana harideung nu tarumpa kuda teh dilingkung ti unggal madhab jumlahna aya kana 20 urangna. Eureun cek nu saurang buukna dirumbaikeun jeung sirahna dibeber ku lamak beureum nu sajena tingkun cereng jalang-jeleng bangun nu bareng snaker. Kulantaran elesna geus dicekel nu tarumpa kuda teh teu bisa laju tapi teu tarurun. Bisi mata kridu, kuda umbal jeung momotna tinggalkeun di dieu. Nu tumpakna jeung kuda nu ditumpakanana meunang laju. Cek nu dibeber beureum teu reugeus siga urang pabeungpeuk. Hahaha, cek masanggi bari nancebkeun gagang umbul-umbulna. Eta mah soal gampang, saase bae, ke kuring hayang udud heula. Begal-begal teh tingpun cereng pada ngareretkeun nu dibeber beureum bangun anu nunggu komando. Tapi nu dibeber beureum teu ngomong nanaon. Antare pisan masanggi ngaluarkeun ududna anu geus meunang ngagelengkeun tina sakuna. Nyot dikenyot ku siwel ngaluarkeun paneker katut batu ganda wesina. Ari batu ganda wesi tea rupana semu koneng siga kaca sareukeut sisina, gedena kira-kira sagede baling bingora. Cek dina pikirna tangtu ieu teh lain aleutan sodagar biasa. Pek lunglumna ditapelkeun luhureun batu ganda wesi. Cekes diteker ku panekerna
tapi menang sababaraha cekes tidaykeun hurung bae. Rupana Masanggi ambekeun sarta pokna, haram jadah, batu teh teu daek hurung, sugan kudu dibeuweung. Blem bae batu kana besi teh disamualkeun kana sungutna. Krukuk krukuk, krauk krauk, bangun anu rangueunaker. Nenjok kitu begal-begal nu ngalingkung teh curing hak ting parelong jeung pada baturna. Tekung silila nu dibeber-bereum ngagorowok, "Rongga euy," siga nu mere isyarat. Celeng-celeng bae begal teh arasup kana rungkun urut tadi. Nu tarumpa kuda siga nu nahan piserieun, mecut kudana kotoplak laju deui. Teu sawatara lila ting cikikik bari nyeklan beteungna, opatanana sareri leutik. "Tudu Ki Masanggi, lain kitu teh ku bisa ngagosna," ceuk Karaeng. Tapi encan ge tuhur biwirna tina rungkun geus pucunghul deui begal nu tadi. Tali les ditarongtak, atuh kuda teh ting harim. Begal-begal teh ayeuna mah ting polotot, ting harereng bangun nafsu ngagugudug leuwih beungis batan tadi. "Kurang ajar, turun sia," ceuk nu dibeber-beureum. "Ah emung sieun kacuga ku teun begal," walon Masanggi ngalelewe. "Nipu sia," ceuk nu dibeber-beureum. "Nipu naon?" cek Masanggi. "Nipu sia, gula batu dipake nyingsieunan." "Baruk gula batu?" cek Masanggi bari ngangkat tak-takna. "Paingan amis rangu, teu masa nyingsieunan bongan we ilaing jabrig-jabrig borangan." Umbul-umbulna diacung-acung, teka tembong ti mana datangna, sleb kana umbul-umbul aya nu nanceb, keuna merenah kana tengah-tengah gambar pedangna. Masanggi ngarenjag sarta ngareret kana umbul-umbulna, horeng panah anu nanceb teh buluna bulu beuk. Masanggi ngagebeg, lain pedah ku panahna, ngagebeg soteh pedah saumurnya nyekel eta umbul-umbul, kakara ayeuna nepi ka tobros ku panah. Eta umbul-umbul teh lain umbul-umbul biasa, tapi ngahaja dijieun tina kulit anoang anu geus kacida kolotna, sarta moal bisa tobros ari ku panah kitu-kitu bae mah. Mana kitu ge nu manahkeunana tangtu aya pangartina. Kitu deui minjo jeung nu duaan deui. Teu lila kadepluk sora kuda teh jero leuweung, nu tumpakna di baju koneng gugurilapan. Begal-begal nu ngalingkung bangun gimir jeung hormat naker kanu anyar datang teh. Bari umat imut dipapai dipelong beungeut nu tarumpa kuda teh saurang-saurang. Terus mereleng kana umbul-umbul anu katiru ku panah teh. "Heuheuy, nyari si barudak ku tantamu agung ieu teh. Teu meunang kurang sopan barudak," ceuk nu anyar datang. Begal-begal nu ngalingkung mepet nyari si. "Geuning daeng hapati, bagea Karaeng, bagea, hampura bae sugan teh lain tamu agung." "Bagea," walon daeng hapati. "Keke, kula teh asa-asa, sate Andika teh." "Heuheuy deuh, pantes bangsa uing mah rek dipopohokeun oge datara pasang umbul-umbul," ceuk nu anyar datang nyindiran, pedah aleutan daeng hapati mawa umbul-umbul. Tapi mun ngaran uing teu leutik teuing yeuh nya, tangtu Karaeng ge bisa neguh tina bulu panah nu aya dina umbul-umbul. Inget ayeuna mah masalah deui Andika teh nu hayang disebut beuk emas teh," ceuk daeng hapati. "Hanjakalnya kula teu mawa tai kotok, lain tai kotok ka beuki beuk mah," sambung daeng hapati malikeun nyindiran. "Rai beungeut beuk emas teh peureum awahing ku ambek." "Karaeng," ceuk beuk emas teu kebat ngomongna. "Tapi najan teu mawa tai kotok ari keur ngurut bulu beuk mah sayagi, bikeun matin," ceuk daeng hapati ka matin riang anu aya di gigireunana. Teu kanyahoan nyokot nangan hiang jorelat hiji barang ngablesat marukana panah anu nancep dina umbul-umbul teh. Panah potong jadi dua, luk ngurag jeung barang nu motongkeunana. Si horeng badi eta barang anu ditenggorkeun ku matin riang teh. Begal-begal nu di sisi jalan bengong. "Karaeng, pamulang Andika katampa, aya paribasa jawadah tutung biritna sacarana. Di dieu geus lila uing nanjerkeun hiji aturan anu unina. Sing saha anu neuleubeungeut uing kudu ninggalkeun babawaanana. Adi tempona nepi ka garing saab ambekan uing nu ditiupkeun kana ieu hasta," ceuk beuk emas bari ngilik-ngilik hastana. "Alus, kumaha mun teu diturut?" daeng nanya jika bener-bener ngarepkeun jawaban. "Mun teu nurut, beunang neruskeun lalampahanana, tapi kudu ninggalkeun sirahna." "Hahaha, lucu eta aturan teh. Kumaha mun teu nurut teh kula?"
sedang kula ge boga aturan nu ditanjeurkeun sing saha anu neuleuh beungeut kula eta kudu guat nyarisi, cek daeng hapati ngalelewean. Nya sarua uing moal tanggeung kanu hideung moal ponteng kanu koneng, dabongan karaeng geus neuleuh beungeut uing, cek Buuk Emas. Jadi kula kudu ninggalkeun sirahnya, kumaha bisana tumpah kuda bari teu mawa sirah, cek daeng ngabodo-bodo maneh, maksudna mah ngageugeuikeun. Rek bisa rek henteu kumadinya, ngan mun karaeng diiwalkeun tangtu tali paranti nu geus lila dipubusti bakal cambal saharita, cek Buuk Emas geus rada kurang kasabaranana. Tapi daeng hapati api-api teu nyaho bae, malahan siga-siga anu hayang ngahudangkeun amarah jadug begal tea sarta pok deui ngomong, rek cambal rek henteu eta mah kumadinya, ngan kula mah hayang nyaho, cik kumaha bisana tumpah kuda bari teu mawa sirah. Cing kumaha Matin, pikir kumaneh lain mata kelok tah. Matin riang Masanggi jeung Minjo akei-akeian, kantentan mata kelok. Digeugeukeun kitu Buuk Emas bea kasabaranana sarta pok ngomong suga pisan. Hapati repeh bari hah sungutna calangap saab ambekanan ditiupkeun kana hastana. Rek ninggalkeun babawaan atawa sirah, Buuk Emas ngancam. Buuk Emas tai hayam, babawaan kula lain panggih ti jarian, kitu deui sirah kula eueuh dagangan di pasar geus tangtu duanana ge moal aya nu ditinggalkeun. Kanu sejen Andika meunang ngaku-ngaku Buuk Emas, tapi keur hapati yeuh Andika teu beda ti Buuk menang mabuk, tandas pisan daeng hapati ngomongna. Rungkup, Buuk Emas mere komando ku basa isyarat. Begal-begal nu ti tadi jongjon ngadengekeun paguneman antara daeng hapati jeung dununganana kageingkeun sarta beriting karueug siga sora bueuk narajang kana tarumpa kuda. Growok daeng hapati mere sumanget. Wala tulku bi aidikun ila tahlukah ayonan. Ditarajang ti tukang ti hareup Masanggi rikat muterkeun umbul-umbulna. Si horeng eta umbul-umbul teh bisa dipake pakarang. Nurek ngarade kapaksa darongko sieun kasabet ku umbul-umbul. Ari Minjo gancang nyisi, kuda umbal nating hariem bangun ngarti dununganana yang hareupan bahaya. Kuda-kuda teh ting alajret nyepak kasingsahan wani-wani ngadeuketan bujurna. Cekok, hek. Begal nu sologoto disepak keuna lebah angeunna. Kudupung rubuh teu bisa hudang deui. Daeng jeung Matin papelong-pelong atur siasat. Matin, perenan bangsa cacing cau, kula rek nyinteuk Buuk heula, cek daeng hapati bari narajang ka hareup rek muru Buuk Emas. Tapi dihalangan kuduaan anu ngamang-ngamang gobang beunang ngalugas. Daeng hapati ngenyed tali eles, kuda ngajaul. Barang jeung ngajaulna kuda ngan sakilat, su kenca daeng hapati nejeh begal nu ngahalangan kencaeunana. Meneran kana iga burungna, ari suku nu katuhuna rikat najong gado begal nu ngahalangan katuhueunana. Duanana ngalenggak, sirahna notog ka sisi jalan. Ari begal nu hiji deui anu tadina mah rek muruti hareup, maeh bae karumpak kuda, tapi ieu mah rada rikat dongko. Barang suku kuda ampir nincak kana tonggongna, manehna ngagereleng ka sisi. Bari ngadapang bedogna disabetkeun kana suku kuda nu ditumpakan ku daeng hapati. Daeng hapati gancang nyabetkeun pecutna kana bedog anu datang. Ceger, bedog teh datangna jadi ngagiwar. Mun seug daeng hapati kurang rikat mah geus tangtu suku kuda teh bakal rumpung. Najan kitu teu keudeu suku kuda teh dewang kasabet ku tungtung bedog begal. Kudu pruk kuda teh rubuh ngahiem nahan ka nyeri. Hahaha. Cakakak Buuk Emas seuri bangun nusu gemanaker. Daeng hapati rikat luncat ngajejek tongkong begal nu nyabat suku kuda teh. Jek. Ohek, orolo nu dijejek utah getih. Ceger pecut kuda teh ku daeng hapati dibabitkeun kana suku kuda anu keur ditumpakan ku Buuk Emas. Suku kuda kakurawed siga diringkus. Buuk Emas ngan sacorelat mesat kubangna. Heat, maksudna rek nyimpreng pecut anu ngurawed suku kudana. Nyimprengna kacida gancangna. Tapi daeng hapati leuwih gancang deui ngenyang pecutna. Kuda ti kosewad, Buuk Emas ti jongklok. Tapi sigaana ti jongklokna teh memang dihaja. Da sanggeus gagal nyabet pecut, bari nolonjong gobangna dipengparkeun kana pingping daeng hapati. Daeng hapati luncat salenggah ka tukang. Karek diantel kana taneuh, seak angin tiis nebak kana tukang geun bitisna. Si horeng di tukangeunana geus aya 2 begal keur ngadodoho. Anak kitu sakurang-kurangna aing dihurup ku tiluan cek pikirna. Masanggi geus turun tina kudana, kitu deui Minjo jeung Matin riang. Memang rada kagok ngalayanan musuh bari tumpak kuda teh.
Rapet, cek Daeng. Maksudna sangkan opatan teh ngahiji ulah paburencai nembe ka jadi opat pakalangan. Lantaran upamanu opatan teh ngahiji sarta cicingna patonggong-tonggong lain bae bisa silih bantuan, tapi oge bisa silih talingakeun tina pangdodoho musuh. Tapi geus teu kaburu deui, Minjo rek luncat ngadeuketan Daeng Hapati teh. Saperkara hareupeunana mager gobang nu ting kurilap. Kaduana kagokeun da les kuda umbalna dicecekel keneh. Nu tarung geus bener-bener jadi opat pakalangan. Saurang dikepung ku opatan atawa limaan. Masanggi katempona saimbang dihurup kuna dibeber-berem jeung batur netiluan. Kitu deui matin riang ngan Minjo anu beuki riweuh teh. Riweuh sote pedah tali les kuda umbal teh masih keneh dikekeuweuk nepi ka ngagokan kana gerakanana. "Minjo, lepaskeun!" cek Daeng Hapati barang nenjo Minjo kadesek. Minjo ngalepaskeun tali kuda umbal tapi geus rada elat. Ti tukangeunana kaburu aya nu nyabet manten, hadena manehna kaburu ngarengkog. Tapi tonggongna kagaris tungtung gobang, barawak bajuna katurih, tonggongna boloboran getih. Minjo ngalenyap, telila seak deh gobang nyabet ti gigireunana. Minjo ngan bisa ukur nakis ku jalan ngagilirkeun pedangna. Trang, dua gobang diadu, puricak seuneuna muncrat. Ku Daeng kapikir upama seug terus-terusan kieu, galagatna teu beres. Lila-lila pihakna bakal kawalahan upama seug Minjo bobor karahyuan ti heula. Tangtu begal-begal anu tadina ngahurup Minjo bakal mantuan batur-baturna nu keur ngahurup tiluan deui. Katembongna Minjo geus beuki leuseuh, ngulinkeun kubangna beuki ngendoran. Sabenerna Daeng Hapati unggul sanajan dihurup ku opatan. Tapi nu ngahurupna atar teu daek adu hareupan atawa ngadu tanaga. Da maksudna ge eta begal-begal teh ngahaja ngulur-ngulur waktu. Sangkan anak buahna tiluanana peren heula. Seupama nu tiluan geus diperenan mah kari Daeng Hapati sorangan rek dirempug ku sararea. Piraku najan sakumaha jagona oge teu kawalahan pikirna. "Bahla," cek Daeng Hapati barang sesat begal teh geus kajudi. Tayalian jalanna iwal kudu norobos asup kana pakalangan Minjo. Ari sababna Daeng Hapati kudu norobos dua lapisan. Lapisan kahiji keur kaluar ti pakalangan sorangan, lapis kadua keur asup ka pakalangan Minjo. Jeung nu matak musingkeun teh eta ku alatarna, bari ngolecerkeun gobangna, Daeng narajang 5 lengkah ka hareup terus malik sarta narajang deui 5 lengkah. Kitu jeung kitu bae narajang ka hareup 5 lengkah terus malik bari narajang deui 5 lengkah. Jurus ieu ngaranna sagara ombak-ombakan. Keur nu kurang awas tangtu bakal gancang boga anggapan yen upama ngajalankeun jurus sagara ombak-ombakan ieu, Daeng Hapati bakal angger dina tempatna bulak-balik dekok. Padahal teu kitu. Lantaran dina keur majuna, Daeng Hapati ngagunakeun lengkah suliwa atawa miring. Sedengkeun dina keur malik narajangna ngagunakeun lengkah biasa. Ari lengkah miring teh apan panjangna ngan saparo lengkah lempeng. Jadi dina sakali ngagunakeun jurus sagara ombak-ombakan, hartina Daeng geus mundur 2,5 lengkah. Dina ka-7 lengkah kali nage, dek bae bujur begal nu ngahurup Daeng Hapati paadu jeung bujur begal nu rek merenan Minjo. Duanana ngarandeg. Dina keur balangah kitu bari muterkeun kubangna ka tukang, nahan panarajang begal nu ti tukang. Daeng rikat nyabet bincurang begal, duanana dirempet disakalikeun. "Tobat!" Begal teh ngoceak terus nambru duanana kapangpengkeun ka sisi jalan. Daeng gancang luncat asup ka pakalangan Minjo. Tuluy patonggong-tonggong jeung Minjo. Minjo nunggus ampir beak pangharepan sarta geus leuseuh ku sababarea teuing getih kaluar sanggeus Daeng Hapati aya di tukangeunana mah jadi kahudang deui sumangatna nguwak ngawik lir babi teu eling. Hatena jadi regreg, nu tarung ayeuna kari 3 pakalangan. Di pakalangan sejenna Masanggi masih keneh gedeg. Matin riang mah rada unggul da kaciri rada ngadesek. Malah aya saurang anu leungeunna ngaplek ka sifat ku bedangna. Ku Daeng tungtuna kapikir, jibeh benang hiji lumpat kabeh. Hartina upama seug bueuk emas diragragkeun, nu sejenna tangtu bakal malundur. Tapi sangkan bisa ijen pahareup-hareup jeung bueuk emas teh taya kasempetan lantaran keur norobosna kudu ngaliwatan sababaraha lapis. Daeng geus ngarti yen sanggeus gobangna dipesat, begal-begal teh beuki alatar ngalawanna teh teu daek narajang. Perlu dikanyahokeun dina ilmu maenpo, nu nyerang memang bisa ngadesek musuhna tapi sajeroning kitu penjagaanana rea nu muka. Sabalikna anu bertahan memang teu bisa ngadesek musuh, tapi pertahananana rekep
sarta bisa ngagunakeun kasempatan dina musuh keur narajang. Kumaha siasat daeng hapati sangkan musuh ulah atar, malah sabalikna supaya jadi waranieu narajang. Daeng hapati gancang ngagunakeun jurus topan nebak layar turun. Jurus ieu ngarupakeun pancingan, lir ibarat anu keur tumpak parahu layar katebak angin topan, bakal leuwih nguntungkeun saupama layar diturunkeun tibatan terus-terusan dibeberkeun. Daeng hapati gancang asupkeun pedang kana sarangkana. Sanggeus kitu, begal-begal teh ngarasa aman sarta wani ngadeuketan narajang ka daeng hapati. Da ceuk hitunganana teu pati bahaya lantaran geus teu make pakarang nanaon. Daeng hapati mere isyarat ka Minjo nu patonggong-tonggong jeung manehna, sangkan Minjo nuturkeun mundur mun engke daeng narajang. Nu dimaksud sangkan eueuh kasempetan keur begal-begal teh ngabongohan ti tukang sabot daeng narajang. Begal-begal teh beuki deukeut jeung beuki wani. Ti tukang Minjo nguwak ngawik bebeakan. Waktu begal geus deukeut pisan, bari mendekeun kuda-kudana sarta ngagulak-gilek awakna, bedog-bedog ngan ukur ngaliwat kana tak-takna. Daeng hapati nyelepet maju, Minjo mundur nuturkeun daeng hapati. Ngan sakolepat dina sajongjongan daeng hapati geus ngagubrageun begal opatan. Nu dikenceunana disabet sukuna ari nu beulah katuhuna dirogok angeunna. Buuk emas teu nyangka daeng hapati bakal sakitu cepetna boga angkeuhan yen dirina ngarasa aman. Daeng hapati terus narajang ka buuk emas. Buuk emas ngaheumbatkeun gobangna ngan sakilat pigelang buuk emas diteke. Karasa komper sing sireumeun nepi ka pedang nu diheumbatkeun teh mecleng. Buuk emas ngarti yen sanggeus leungeun kenca daeng hapati neke pigelang katuhuna, tangtu leungeun katuhuna daeng bakal asup kana awakna. Sangkaan ieu teh teu salah, maksudna daeng rek ngarogok angan buuk emas, tapi buuk emas kaburu mundur salengkah sarta beuteungna dikemplengkeun nepi ka nyeklok ka jero. Atuh nu keuna teh ngan ukur lebah dadana, upama seugeun nenggel kana angeunna sigana harita keneh buuk emas teh ngan tinggal ngaranna. Panarajang daeng jeung gerakan-gerakan anu sakitu reana teh dilakukeun dina waktu singget pisan, kalawan ngeluarkeun suara buuk emas nyekelan dada kencana. Sakurang-kurangna ari hiji atawa dua mah aya tulang nu potong atawa remek. Manehna malik gacreng luncat kana tonggong kudana gorowok ngahaok, "Rungga, rungga, ulut, nu soeh ayuman." Begal-begal teh ngarti kana ieu basa isyarat. Bari rikat ngagarandong batur-batur nu taratu, begal-begal teh ngacir arsup deui ka jero leuweung. Daeng hapati teu terus ngabuburak begal-begal nu lalumpat teh. Kahiji geus rada poek, kaduana perlu ngubaran Minjo heula. "Kumaha Minjo?" cek daeng hapati. "Alhamdulillah raheut biasa bae karaeng," tembal Minjo. Daeng gancang ngaluarkeun kempis caina dipake meresihan raheut Minjo. Tuluy dipopokan ku sabang sadang daunan anu geus garing menang nyokot tina endongna. Minjo terus disalin. Masanggi jeung Matin Riang ngumpulkeun kuda umbal anu tadi marepet ngajarauhan pakalangan. Sanggeus dihitung teu coceng hiji-hiji acan. Daeng hapati pok ngomong sabada ngubaran tutumpakanana anu tatu teh. "Bisi rek teu heula pek bae, lantaran kula mah kapaksa leumpang da kudaana ingkud-ingkudan." "Anggo bae nu kuring kareng," cek Matin Riang. "Ah teu kudu. Mun kitu mah salian ti Minjo leuwih hade leumpang bae," Masanggi ngengklokan. Jadi nama iwal Minjo nu tiluan laleumpang. Les kuda umbal anjeunna mah dicekelan ku Matin Riang. Kakarage dua pal lantaran kendor. Karasa geus kacida poekna. Kira-kira geus wanci isa. Kabeneran aya saung di sisi jalan. Saung nu ngahaja disadiakeun keur meuting nu kapoekan di jalan. Eta saung teh saung luhur. Pikeun naek ka luhur aya taraje nu nagen palebah lawangna. Teu jauh ti dinya aya pancuran, caina ngagolontor herang. "Kabeneran aya saung yeuh. Urang mereuting di dieu bae nya, da kadayeuh mah jauh keneh," cek daeng hapati. Kabehanana areureun, tuluy neangan tempat anu alus keur nyangcang kuda. Sanggeus merenah, kuda diparaban sarta momotna diturunkeun, dibugrugkeun handapeun saung. Tuluy nyeundurukan, hiji deukeut panyangcangan kuda, hiji deui di handapeun saung. Sanggeus opatanana kacarai sarolat magrib jeung isya dijama, diteruskeun ku sujud syukur nganuhunkeun ka Allah Nu Rahman Rahim. Rehna geus disalametkeun tina balai. Sing horeng di luhur geus aya eusian nyaeta Anjar. Kumaha jalanna bet Anjar geus aya di dinya? Ke urang malikan heula caritana nya.
Ujang, ama teh berat nanggung karena kehadian jeung pitulung hidup ka ama. Mun seug teu aya pitulung hidup, bisa kumaheun ngagecret nangaran ama dina waktu karyaan di Mang Maneh Haji Salim kamari ieu. Kitu cek Haji Husein ngamimitian ngomong. Ngong ditajuk anu padeukeut jeung eta imah, kadenge nu keur tadarusan. Sorana awor jeung golontorna sorat cai anu ninggang kana golodog tampian jeung tingkat cebukna lauk cai dina balong. Di tengah imah lampu gantung ngagatang nyaangan sabudeureunana rametuk haliber ngadeuketan semprongna rea nu paeh kapanasan. Di tengah imah ngan aya tiluan Haji Husein pamajikanana jeung Anjar anak kukutna. Tiluanana diuk dina Alketip. Pamajikan Haji Husein ngabulaeh nyeupah bari nyang hareupan wadah seupaheun tina perak jeung nyekel tampolongna. Anjar mendekosila bangun nu sargepnaker. Kabeh pangaboga ama ayeuna asana moal pimahieun pikeun maos kana kehadian hidup. Haji Husein neruskeun omonganana. Anjar ngangkat beungeutna kalawan rasa hormat, bok ngomong, "Ama, ibu, berkawis eta mah teu kedah dipanjang-panjang deui. Padamelan abdi saleresna teu ageng hartosna, sawangsulna kasayan ama sareng ibu teu kinten katampina. Kanyaah ama sareng ibu anu pinuh ku kaikhlasan karosna teu benten ti kanyaah pun biang sampun bapa almarhum. Raraosan abdi asa ngalakonan hirup anyar anu pinuh ku kanyaah sepuh. Syukur Ujang ari katampa mah. Tina kituna ama teh lain teu era. Karek ge kamari ieu ama dijait tina wiwirang. Ayeuna geus rek merih pati deui menta kaikhlasan hidup." "Nya Ujang, ibu ge lain teu ngarasakeun." Pamajikan Haji Husein nyambung. "Ama, ibu teu kedah asa-asa. Papancen ama sareng ibu boh siangna boh wengina teu kinten diantos-antosna." "Alhamdulillah, syukur Ujang. Ngan pamenta nu ayeuna mah beda pisan jeung nu kamari. Bisa jadi mun hampang bisa disebut panghampangna, mun berat bisa disebut pangberatna." "Mangga ama saurkeun bae," cek wiwilanganana najan kedah asup kana lautan seuneu upamina moal burung ditedunan. "Ujang, apan hidup ge geus ngarti. Ama jeung ibu teh hapa teu dipercaya ku Gusti Nu Maha Suci dipaparin anak. Ari kahayang neruskeun turunan eta mah bisa jadi ngarupakeun kahayang anu pangpangna di unggal-unggal manusia. Kitu deui ama. Kusabab eta ama geus ngangkat Ujang jadi anak ama petkuhinis. Ama ngarasa cop, ngarasa bungah taya babandinganana. Rehna dikersakeun ku yang manon boga anak Ujang. Kusabab eta kanyaah ama kahidup geus tamplok sakabehna. Ujang geus dianggap getih daging ama jeung ibu pisan." Anjar tungkul ngangres sarta ngahelas ngadenge omongan anu sakitu ikhlasna. Atina asa kasuat-suat, ras kaindung anu teu kanyahoan kumaha nasibna, ras kabapaan anu geus tilar dunya dina kayaan anu kacidapi kasediheunana. Sajongjongan Anjar ngaheneng. "Saterusna ama teh hayang jiga nulian salian ti boga anak teh dina umur nu geus saki kakolotan hayang geura nimang mangku incu sorangan. Tah ieu pancen ama nu rek dipanggulkeun ka hidup teh Ujang." Anjar geus ngarti ka mana leokna eta omongan. Mun sekudu newak mau ngamuk tangtu hatena moal rantug tutunggulan. Tapi ari kana papancen nu kieu mah matak teu eureun deg-degan nepi ka teu berat ngomong. "Tah meureun ku hidup geus kaharti nya." "Sumuhun kahartos," tembal Anjar siga nu sungkan ngomong. "Ama mau panjang carita, kumaha sanggup." Leng Anjar asa puyeng, rusras. Ras inget kana wasiat guruna, ras kaindungna anu tacan karuhan nasibna. "Ujang, ama ngarti kana sagala rupa nu karasa ku hidup ayeuna da ama ge ngurah heula. Memang salah ama geus gancang nanyakeun kasanggupan hidup jeung nyana hal anu sarupa kieu teh teu meunang kecuot borosot lantaran balukarna kacida gedena ti dunya tug tepi ka akhirat. Ku kituna ama moal waka menta jawaban sanggup atawa teu sanggup ayeuna. Pek ku ama ditempoan ngan saayeunaeun nu rek ditanyakeun teh naha hidup mikir-mikir kana hal sarupa kitu." Ditanya kitu teh Anjar kalah ka ngahuleng. Manehna dina waktu ieu memang keur mikirkeun hal anu sarupa kitu. Ngan salawasna dibarung ku asa-asa can bisa nangtukeun nu pasti. "Ama, ibu, mugi ulah rengat kali. Abdi teh abot-abot ke bade balaka bae ka ama meuwah ka ibu.
Saleresna eta pamundu teh kanggo abdi teu kinten abotna. Nanging upami kitu kapalai ama sareng ibu, abdi tangtos bakal ngiringan. Haji Husein curing hak awahing kubungah kitu deui pamajikanana. Syukur alhamdulillah ujang. Ngan ama teh teu hayang ari maksa-maksa mah bisi aya matakna di akhir. Tadi ujang nyebutkeun berat, cing ama hayang nyaho naon anu jadi kaberat teh. Ama mungguh muslim hirup sareng kahirupan teh eta teu leupas tina enas anu parantos diguratkeun ku Nu Maha Suci anu kaunggalina Quran sareng hadis. Nya kumargi kitu para ulama ngabagi-bagi hal hukum nikah teh janten sababaraha golongan. Aya nikah anu hukumna haram sapertos nikah kadulur atau nabi kadulur sasusu. Aya nikah anu hukumna wajib nyaeta pikeun nu tos sampe umur sareng tos nyekapan syarat-syarat dunyana. Nu dipalar sangkan ulah nyalewer ngayakeun hubungan sareng anu sanes muhrim bari teu kakurung ku tikah. Sareng katiluna aya deui nikah anu hukumna makruh nyaeta kanggo jalmi-jalmi anu syarat dunyana can kacumponan. Kumargi kitu abdi teh inggis bilih nikah teu kalebet kana hukumna makruh margi syarat-syarat dunyana teu acan aya. Ngan sakitu ari ujang bet kawas dongeng. Apan ujang teh anak ama, nah reka saha deui ragrag harta banda ama nu ayeuna geus aya lamun lain ka ujang. Atawa naha kaboga ama ku ujang kabilang can cukup, atawa naha ujang asa-asa keneh. Lain kitu ibuna. Puguh laras pisan, geus ujang ulah boga pikir asa-asa deui. Nuhun katampi ama, hapunten bae. Tah ari kitu mah hartina geus sanggup we ujang teh ayeuna mah lain. Anjar ngaheneng berat rek nyebutkeun sanggup atawa teu sanggup. Apan tadi cek ujang upama syaratna geus cukup kawin teh wajib hukumna. Tah ayeuna apan syaratna geus aya. Naon deui nu dipikiran teh? Mugi ama sareng ibu ulah janten bendu kalihna teu syarat-syarat teh. Abdi teh sok ras emut ka aki almarhum kitu deui kapun biang anu acan karuhan nasibna. Sorana ngageter. Haji Husein kitu di pamajikanana ngaheluk ngilung ngarasakeun ka Anjar. Lila tiluanana teu lemek teu nyarek. Kumargi kitu Anjar neruskeun omonganana bari sakapeungret kana kalangkang dina bilik anu kasanghareupan ku manehna. Abdi teh ngaraos menting-kenting diri pribadi upami seug ayeuna kedah ngalakonan mamanis sarupi kitu. Kahoyong mah upami papancan ti aki nyaeta kanggo newak si durjana murid murtad tos hasil sareng nasib pun biang atos karuhan nembe abdi bakal sugema ngalakonanana. Upami teu kitu moal tingtrim da ngaraos boga hutang bae. Nya alus pisan Haji Husein katarik kana pamadegan Anjar anu sakitu pujeunana. Ama kacida panujuna kana pamadegan hidup anu sarupa kitu. Kumargi kitu enjing pageto abdi bade miyos ngalaksanakeun papancen ti aki sareng maluruh nasib pun biang. Mugi kawidian sareng disuhunkeun pidoana. Ujang, ama kacida ngahargaanana kana tekad hidup nu sarupa kitu. Ngan ari cek timbangan ama mah perkara ieu ulah rek digantungkeun teuing kana hasil henteuna maksud hidup teh. Leung basa lamun hasil, kumaha lamun teu hasil. Ujang ulah boga anggapan yen sagala rupa kahayang urang bakal laksana. Eta nu kitu ngaranna ujub, sedengkeun ari ujub, riya, takabur eta kabeh dipantrang ku agama Islam. Urang mah umat Nabi Muhammad salianti kudu usaha oge kudu percaya sarta sumerah kana kadar atawa papasten anu tumiba. Daros pisan ama upami kaum Jabariyah ngandel kenting kana ikhtiar sareng kaum Qadariyah ngandel kenting kana papasten, abdi mah bade turut kana kaum ahli sunnah wal jamaah wae nu aya di tengah-tengah. Tah kulantaran kitu ama teu deuk ngahalang-halang kana pamaksudan hidup. Malah tadi geus disebutkeun kacida panujuna da memang kitu kuduna. Ngan hade nama di waktuan bae nah saminggu atawa 2 minggu paling dila 40 poe sangkan ulah kamalinaan. Jeung deui teu kudu boga rasa risih mentingkeun diri pribadi. Apa nyata urang geus usaha. Jeung deui lamun engke hidup geus bumen-bumen lain hartina moal neruskeun wasiat aki jeung maluruh nu jadi indung. Tapi ikhtiar ulah aya kendarna terus dijalankeun nepi ka bisa laksana. Penting beuki simpe nu tadarusan geus teu kadenge deui. Leres ama kahartos pisan. Tah sugan geus aya tetenjoan atawa ceung-ceuman.
Anjar daerah ngedalkeunana. Ari aya mah aya, malah unggal usik ngan eta anu dipikatineung teh. Tapi anu keluar ngan syukur sora. Hehe kumaha aya tawa eueuh, cek pamajikan Haji Husein ngagelenyu. Uncan aya amarek nyodorkeun calon. Calon? Deg Anjar ngagebeg. Buah-buah moal surut jeung impianana. Aya acan. Teu acan. Ulah api-api dama ge moal ngareremokeun. Ari dasar anu panghadena mah aya na kasuka ti dua pihakanana. Mun geus aya ama moal nuduhkeun si itu si eta. Tapi lamun acan, lamun ieu mah kamari Haji Salim ka dieu ngaharewos cenah anakna geus lanjang. Gancangna manehna teh ngajak bebesanan. Ari cek ama teh rek ditanyakeun bae kumaha jenisna, da teu bisa maksa-maksa ari dina soal sarupa kieu mah. Haji Salim rei Anjar beungeutna beureum asa kapanggih Rusiah. Rusiah anu salila ieu disamunikeun dina jero hatena ngan rajen diumbar di papantes dina panglamunan wungkul. Asa ditonjok congcot nu tunduh di sodoran anggel. Geus panggih acan. Eta nu kamari ieu nyuguhan ka hidup teh. Anjar atoh pacampur jeung era. Nah kira-kira na panuju kadinya. Ari ama jeung ibu mah doa dua ku tilu. Kahiji katempoan eta budak teh koloteun jeung pibageureun. Kaduana atuh kana agamana leket. Jeung katiluna rupana asana teu goreng-goreng teuing. Anjar masih kena rui-rui beungeutna sakapeung beureum sakapeung sepa. Saanyana boh Haji Husein boh pamajikanana geus pada surti naon anu disumputkeun ku Anjar dina hatena. Tapi ngahaja ditalengteng maksudna mah hayang ngagonjak. Kumaha? Teu langkung ama. Is ulah kapaksa suka atawa henteu. Haji Husein jeung pamajikanana ngarasa bungah anu taya babandinganana. Tah ditempoan ku amanya nepi ka 40 poe hidup ikhtiar. Ku hasil ku henteu ulah teu balik lantaran ari nanyaan mah isukan rek ditepikeun. Tanya dina poe nu ka 40na hidup bakal kabale nyungcung teh. Teu dipagetokeun deui. Isukna rebun-rebun bral Anjar miang. Babawaanana ngan ukur pakaian ke salin bae, teu tumpak kuda datang tu sajajalan kaur balas tatanya. Kabeneran pisan tadi basarek ngaliwatan tanjakan begal. Kumanehna kadenge sora pating geletuk jeung pating belentrang pakarang diadu. Manehna ngadeuketan bari susulumputan, ngintip hayang nyaho saha anu keur tarung teh. Jadi Anjar geus nyahoeun malah nyaksian inya hal daeng hapati sabatur-baturna dirempung ku begal. Lain teu inget kana niatna ti lembur nyaeta rek nyung si indungna jeung ngalaksanakeun papancen akina. Tapi cek ingetanana teu rugi-rugi teuing upama nyaksian anu tarung heula. Ku jalan kitu manehna bisa ngebanding-banding jeung pangarti anu geus kakepeul ayeuna sarta pasti bakal ngajembaran pangalamanana. Lantaran geus nyampak dadasar nu kuat, saliwat ki Anjar geus bisa neuleuman naon maksudna jurus sagara ombak-ombakan jeung jurus topan nebak layar turun anu geus dipintonkeun ku daeng hapati tadi. Waktu begal-begal teh geus ngebelecir kalawan rerencepan, kolebat Anjar kaluar tina panyumputanana. Kusabab daeng hapati sabatur-batur kudu ngubaran minjo jeung kuda anu tatu, tambah-tambah kudu ngaroris jeung memeres momotna heula, atuh Anjar leuwih ti heula datangna ka eta saung. Cag dugi ka dieu heula badaya urang teraskeun dina lalakon bagian kadua.